disampaikan ku Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ustadz Eka Mulyana ti Sumbawangi Majalengka. Syukur alaina بِعَذَانِيَاتِ الْوَدَاءِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa may yasha'u min ibadihi li adai afdhalat ta'at. Ashhadu an la ilaha illallahul munazzahu min kulli nuqsat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi nirat salata wa salam daimaini damadamatil ardu wa samawat wa ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika la yadurruka ma fataka minad dunya sadaqul hadis wa ifatu tu'mah wa husnul khuluq sadaqallahu wa rasulul karim. Puji sinarang syukur katurkeun ka zat Allah nu tos maparina nikmat ka urang sadaya tiasa kempel haplah dina haplah mubarakah ieu. Mudah-mudahan pakempelan ieu sing janten pakempelan anu dipinuhan ku rahmat sareng mangfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh lengkah bapak-bapak ibu-ibu sewang-sewangan di bumi di kaya tempat engke mulih deui, mudah-mudahan janten ganjara janten amal ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam mugi kahaturkeun ka paduka alam junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kulawargi, para sahabat na ka umat anu tumut ka mantena duy ka yaumul kiamah jaga. Bapak ketua RW sareng para ketua RT nu kupribados dipihormat. Bapak reng-rengan ketua panitia pantennya. Hajat lembur sareng hajat lemburnya. Syukuran lembur. Sareng Rojab di Isra sareng dimirajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaya panitia nu tos terlibat nu dikusim kuring dipihormat utamina pun lanceuk sareng reng-rengan pabungsu di DKM masjid naon teh Al Huda. Mudah-mudahan dikucuran rahmat ku Allah. Langkung ti payun ada hapunten samudayaning kalepatan. Yang sim kuring ayeuna aya di luhur, bapak di handap sareng ibu. Abdi nu cumarios, bapak sareng ibu nu ngupingkeun. Namung sanes hartosna abdi langkung pinter. Komo tadi disanggeukeun ieu ketua panitia tausiah, aduh asa teu pararantes teuing maparinan tausiah ka urang Sumedang nu tos aralim. Nu tos pinuh ku ilmu, sedengkeun nu bade maparinan tausiah mah awah kena ge bati modal kieu ibu. Jalmina ge alit komo ilmuna. Sate acan kuring cumarios
aya kalimat bijak anu nyanggemkeun sapertos ieu laisal qailu afsaha minal mustami'i ari jalmi nu nyarios cantang tu leuwih pasehat tinimbang anu ngupingkeun. Pemain bola cantang tu nu main teh leuwih pinter tinimbang penonton. Margi eta di antawis penonton teh aya nu tukang surak wungkul aya manajer, aya pelatih, bahkan mungkin panginten aya pemain anu kampungkurna langkung hebat namun tos pensiun. Kitu oge abdi nu nyarios di ieu tempat sanes langkung ngartos tinimbang bapak sinareng ibu janten ayeuna mah sanes bade mah parinan tausiah mung sunah nyumponan uleman ti panitia. Margi naon Kangjeng Rasul nyanggemkeun man asbata nafsahu khairam minan nas fahuwa akbahu minhum. Sing saha jalma anu nganggap dirina leuwih alus tinimbang batur maka eta jalma panggoreng-gorengna. Jadi teu tiasa tah abdi nganggep teh kuring leuwih hebat dina henteu Bu. Teu nya abdi langkung suci teu tiasa. Dai jalmi mah kadangkala kitu komo bagian nu nyarios mah asa sok asa dina hate teh diri teh asa pangpinterna we. Sok nganggap batur anu salah urang anu bener. Padahal eta teh acan kakore da lamun kakore mah buating urang teh nu bodohna teh. Caroge gaduh bojo setiap disauran teh teu nembalan wae. Jadi disangkana teh buah-buah pamajikan teh torek ieu. Da setiap digeroan teu nembalan. Bade dicanda ka teh hate sieun kasinggung gaduh bojo teh. Manehanana sumping ka dokter teh hate heula. Dok, nyuhunkeun saran. Aya naon? Kuring terek ngadukeun ieu masalah penyakit pamajikan. Boga pamajikan teh budeg jigana mah. Da setiap digeroan teh teu nembalan wae. Nah kunaon teu dicanak atuh ka dieu jalmina supados dilandongan bisi kasinggung ieu mah saran we heula ti dokter. Ai saur dokter teh, "Pak kedah terang heula stadium budegna teh ka tingkat sabaraha?" Ceu, kumaha carana Dok? Gampang. Bapak mulih ti dieu dugi kana panto uluk salam assalamualaikum. Lamun teu ditembalan, tah sok maju deui 5 meter. Assalamualaikum teu ditembalan keneh. 2 meter assalamualaikum teu ditembalan keneh hareupeun ceulina. Jadi bapak apal tah stadium budegna teh tingkat sabaraha. Uina teh dipraktekkeun da ku carogena teh. Assalamualaikum. Bojona dipawon, da teh dijawab bener budeg ieu. Pindah ka 5 meter assalamualaikum teu dijawab keneh. Nemen stadium 3 ieu mah. 2 meter assalamualaikum teu dijawab keneh. Ngong teh paeuneun cepilna assalamualaikum gantawang teh mah bojona kana cepil carogena tita tadi dewek teh geus ngajawab waalaikumsalam geus 4 kali nah teu kadenge budeg sia teh cenah ka salaki sing horeng nu budeg teh saha Pak salakina geuning tuh tak kadangkala urang ge teu sadar teh kitu sok nganggap batur leuwih goreng padahal lamun dikoreng mah buat ting urang anu leuwih goreng teh. Tuh, numawi dina leresan ieu hapunten sanes bade maparinan tausiah namung ieu mah sunah nyumponan ulama. So, moal waka dugi kana ieu heula ya. Kana Isra di Isra sang dimirajkeun. Supados kersa ngabandungan sim kuring bade ngadugikeun hadis ti Abu Daud. Arbaun aya 4 golongan. Yuhibbuhunna syaiton mika cinta karena 4 golongan eta teh setan. Iyajid ihdahunna lamun seug setan manggihan kasal sahiji 4 golongan kola maka ngucap eta si setan huwa korini ieu batur kaula. Jadi upami ibu bade dianggap CS-nya CS mules ku setan lebet we kana 4 golongan ieu. Hiji ayyumamro'atin idza yunsihuha jauzuha tatakalam. Di mana-mana hiji awewe
lamun dibere nasehat ku salakina guantawang sok leuwih tarik tinimbang sora salaki. Dina hadis sapalihna disanggemkeun ayyum mamra'atin rafa'at sauta inda jauziha uhbita min a'maliha arba'ina sana. Di mana-mana awewe narikeun sora di payeuneun salakina nyentak salakina maka pahalana beak 40 tahun sakali nyentak. Kaheula tuh adio cenah ieu kaboim awewe uga engke aya bagianana ibu keun tenang. Da ayeuna mah kapencema emansipasi. Jadi salaki nembe sakecap teh bojo mah geus wak-wak kan gitu teh. Urang ditu Bu ieu mah. Ibu-ibu di Majalengka. Moal sugan aya di dieu mah. Moal benten meureun gitu leuwih-leuwih. Bahkan kiwari mah seueur akhirna bakat ku carogena leuwih galak, bojona leuwih galak salaki teh teu ngarakalongeun. Sieuneun ku pamajikan teh. Tempo we dinten Minggu, dinten libur. Tah, mumpung ayeuna libur, cing supaya karasa capena pamajikan, masak ka ditu. Ceuk pamajikan. Salaki teh lumpat kana kompor, da teu biasa nyeungeut kompor gas teh meureun teu ditekenkeun nyetrekeun teh Bu. Teu hurung tah dicetrekeun ge. Nepi ka putus asa kapan si salaki sia seuneuk kompor dicetrekeun teu hurung-hurung wae, sakali deui dicetrekeun teu hurung keneh dibejakeun sia ka pamajikan aing. Cenah kitu. Dicetrekeun teh bari sakali bari ditekankeun hurung. Astagfirullahaladzim. Seuneu oge sieun cenah ku pamajikan uing. Uing beuki sieun we teh masalah kitu ku pamajikan. Hiji ta sanes inti eta nu bari disanggemkeun supados kersa ngabandungan mah. Nu kadua ayyuma waladini dan yusyuhu waliduhu yatakalam. Di mana-mana aya budak dibere nasihat ku kolotna ngalawan. Bahkan dina hadis Imam Turmudi anu sahih punten ya murang kali nya bandinganana mayya tabi'u amro sanes mayya malu amro walidi sing saha budakna anu ngalaksanakeun parentah kolotna wa huwa qailun kihan layak balullah ibadatahu mungdu sab'ina san. Sing saha budak dititah ku kolotna ngalaksanakeun parentah kolotna tapi nyebutkeun lah maka moal ditarima ibadahna salila 70 tahun. Komo teu nuturkeun, komo teu ngalaksanakeun, ieu mah ngalaksanakeun keur main game. Da ayeuna mah kapan kitu sanes mah urang kali teh kan HP. Ka warung heula jang. Ngagidik mah ngagidik. Lah si emak mah ta eta teh 70 tahun moal ditarima ibadahna. Sakali nyebutkeun lah. Bandinganana nyaeta ngabandinganana mangda'a akhahu bismin hayawanin. Sabanding jeung jalma anu ngagero ka baturna ku panggilan sato. Sakali nyebut nyet 70 tahun beak ibadah. Sakali nyebut njing 70 tahun beak ibadah. Mun aya jalmi nu kitu cek setan ieu CS kaula. Sedengkeun ayeuna mah karari itu barudak teh. Ka babaturan teh nya. Nyet. Bi njing. Tuh, cek kolotna sugan anak kunyuk. Kolotna teh eta teh. Itu nya. Aduh ya Allah. Naon margina cing ibu panginten ama uninanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Teman-teman kami geus nyiptakeun bentuk manusia teh kalawan bentuk anu sampur. Ibu ngadamel tadi aya sesuguh sanes nu tinggaran tuh anu gantung diri teh tadi. Kayaknya. Eta ngadamel papais tos diraos-raos sanes. Tah ku abdi tadi buka, teras tadi diraosan. Nah, ini masa tai ucing. Cing kira-kira nu nyeri hate papaisna atau nu nyieun? Tah kitu oge makhluk. Lamun makhluk Allah tos nyiptakeun ku bentuk nu sampurna disebut nyet njing maka nu nyiptakeun anu teu narima. Ngoy kadenya urang kalinya. Teu tah. Mun ku sepuh teh omat dua tah nya
Tacan ieu kana inti pengawasan. Nu katiluna mang takabaro alal khalqi jalma anu takabur ka makhlukna wa huwa dhaifun sedengkeun eta jalma teh sakabeh makhluk ge kaayaan dina lemah. Naon anu tiasa disombongkeun teu aya ibunya. Ayeuna parawan nu gareulis. Hidup gumujeng pemuda pingsan. Ayeuna kitu sote 70 tahun ka hareup hidup seuri jalma kabur. Leres? Nu balalengar kitu Pak Lurah, Pak RW keur gaduh pangkat bororaah parentahna curug wungkul saukur nguget. Pak Lurah ngugetkeun curug kana aqua ka Hansip. Kitu wungkul eta Hansip lihat itu tolosok. Sumuhun Pak Lurah dipangyandakeun keur boga jabah ke jabatan geus pensiun bororaah kukur ku curug mawa bedog parentah batur cek batur teh siapa lu. Naon nu bade disombong? Ilmu teu aya. Sugan ayeuna ustad dijamin ka surgana henteu. Ya, sanes. Tuh buat yang supir angkot nu ka surga mah sok ugal-ugalan sanes. Digiring ku malaikat teh. Tah, ieu supir angkot lamun mawa angkot teh sok ugal-ugalan. Sup digiring ka nikmat kubur. Cek supir angkot teh salah malaikat tu ustad cenah nu kebuka nikmat kubur mah bagian surga kuring mah da tukang ugal-ugalan. Bari jeung mabok ongkoh ai saur malaikat teh henteu. Ustad mah khutbahna teh jalma teh poho kana maot. Bakat ku husu teuing dina ceramah jalma teh sarewe cenah jadi poho kana maot. Ustad sedengkeun maneh mah supir angkot ugal-ugalan mawa angkot teh jadi jalma teh inget kana maot. Astagfirullah jadi maneh cenah nu mawa hade mah gitu nyebutkeun teh. Ustad mah cenah zaman kieu jadi jalma teh khutbah teh kalaka salarewe cenah jadi poho kana maot. Coba dibawa ugal-ugalan kan eta mah segala rupa disebutannya Bu. Astagfirullah subhanallah sing salamet sing didoakeun hade kapan. Hartosna teh acan tangtos lah anu langkung sae. Nu kaopat tak ieu nu penting mah. Man haboro fi majlisil ilmi tanasa wa tatakallam. Jalma wa yatakalam. Sing saha jalma anu geus daek hadir di majelis ilmu tapi manehanana nundutan jeung ngobrol. Tah ieu nu penting. Geus daek jalma teh ka majelis ilmu, tapi datang di masjid ilmu teh kalaka kitu tah. Itu jeung ngalobrol ceuk setan ieu batur kuring. Ya. Jadi sing saha anu bade jadi sahabat setan mangga sok sing talali bra sare. Ngarobrol keun anu ngaos mangaos. Nya. Oh. Nah. Hiji tamu kodimah panginten supados kersa ieu nu kadua mukodimahna anu nyarios anu cumarios di payunan ibu sareng bapak bu tebih ustad sanes ustad ieu mah sanes usnad bujeng hingga ning kasebatkeun ustad mun santri teh mah liwet oge ngaliwet masih keneh tutu da bujeng hingga ning ustad jeung santri cacak ulama oge numutkeun pendapat sebutan ti jamaah eta kabagi-bagi. Duka ya ustad nu mana sareng ulama nu mana ye engke akhirna bagiana. Hiji nu disebat ulama aya ulama jadi. Nu kaduana jadi ulama. Nu katilu ulama jadi-jadian. Saha ulama jadi? Pidawa Allah dina Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Pastina bakal ngarasa sieun ka hamba ka Allah ti hambana nyaeta para ulama. Saha ulama anu sieun ka Allah nyaeta ulama anu bisa mere contoh tapi saeutik ngajakna. Contona anu leuwih bisa. Jiga saha? Kuring gaduh pun guru. Kapun guru teh ti Pasir Kiara bade ka Ciamis. Ongkos zaman harita paling-paling PP teh jigana ngan saukur 14.000
Tuh. Santri teh nyarios eta guru teh nyarios jang saha nu rek meuli kitab amare ka Ciamis sepakat 18 urang bade nitip ngagalih kitab sok nitip ka dieu tong sieun doraka naon sagala kabeneran amarek meuli kitab akhirna 18 urang ngawiat ka pun guru ma ieu abdi wiat ngagalih kitab anu sepakat nu 18 urang teh masihan ongkos saurangna 5.000 kali 18 janten sabaraha 80.000 sanggem pun guru engke sore ge insyaallah mulang di antosan eta pun guru da teh aya mulih-mulih duwi ka wengi duwi ka subuh akhirna saur umi saur bojona kapan mama teh cenah moal ngawengi kunaon ayeuna nepi ka kiwarican mulang keneh wae pikiran santri nu 18 meureun kitab teh eueuh jiga ngadaguan isukan susul saur umi teh pas bade disusul eta pun guru lungsur tina ojek teras weh nyarios ka barudak ditaros kawit nama kumorang kali mama kapan moal ngawengi kunaon mama ayeuna nembe mulih berat teuing amanat ti hidup teh jang amanat nu mana mama masalah kitab sanes nya nah teu aya kitabna kitab mah pabalatak aya teras amanat nu mana kapan maraneh sajaba mere duit kitab masing-masing mere ongkos 5.000 saurangna 18 urang 80.000 sedengkeun bulak-balik ngan saukur 14.000 matak mama teh bulak-balik we ngabeakeun duit jang ongkos kusim kuring dicarios ditarikeun dicaroskeun teh mama kapan eta mah basa-basi dina Islam eueuh basa-basi kullu sayin bi ijabin wa qabulin setiap perkara teh kudu ngaliwatan ijab qabul maraneh ijab qabul na jang ongkos maka wajib ka mama dipake beak dipake ongkos cilaka lamun kitu mah ka Pak Ustad teh hatur nuhun Pak Kiai ieu kanggo ngagalih uyah diberehna teh gede jutaan wah jigana teh beak satoko pake meuli uyah naon margina bakatku apik mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun tepati-pati setiap ucapan nu dikedalkeun ku manusia dicatat ku malaikat raqib jeung atid murang kali nyuhunkeun kanggo SPP dipasian kanggo SPP dijajankeun ibu ngambek moal sami eta oge gitu tah ayeuna mah tos sesetan anu api kitu teh Pak teh ulama jadi ngecrik di walungan kenging lauk emas dipiceun kenging lauk nila dipiceun nu diarah teh naon beunteur hurang ditaros teh mama teh seneng lauk emas ih seneng lauk nila seneng nah kunaon atuh nu diarahna beunteur cingjang ai lauk emas dipiara teh ku batur ai lauk nila dipiara teh ku batur mun atuh dipiara mah terus lauk nu beunang ieu ngaharap di mana ti walungan buah teuing teu ditutu jaring terapung nu kalalabur papai heula saha nu bogana ai beunteur mah jeung urang teu dipelaku batur halal keur urang dugi kadinya kira-kira urang mah manggil lauk emas nu 5 kilo rezeki anak soleh tuh teu dipikirkeun ti mana ta eta nu kitu disebat ulama anu jadi kumargi ulama jadi tos dipupuskeun ku Allah kapaksa anu bisa ngomong wungkul jadi ulama nu jadi ulama dicarekan ku Allah dina Al-Qur'an atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun kunaon maneh ngajak hade ka manusia tapi maneh poho kana diri sorangan sedengkeun maraneh nu maca kitabna oge nah maraneh teu boga akal Al-Baqarah ayat 44 teu nya ngajak sae hayu urang sodaqoh tapi maneh hananangan seukur resep di sodakohan nitah kabatur akur manehanana pas ya nitah tukang cendol ulah perebut langganan tapi ustad perebut santri tuh tah nu kieu disebatna teh jadi ulama Pak Ustad kinten-kinten upami ngaos ka Sumedang Kaler ieu teh Kota Kaler kinten-kinten sabaraha ih ulah abdi mah lillahi ta'ala dai dakwah mah tos eta mah tos kewajiban
moal ngical ilmu nganu atos-atos 7 juta cenah kitu eta bahasa politik ustad zaman kiwari nu atos-atos cenah majar teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un geuning aya ibu ustadahnya ibu-ibu sadaya anu diwenangkeun ku Allah nu dimeunangkeun ku Allah ibu ulah wani ngalarang menangkeunana kudu narima setiap hukum Allah. Naon ibu ustadzah hukum nu mana ieu? Yeuh, ibu kapan lamun caroge urang ngawayuh teh jadi jaminan surga moal ditanya asup ka surga ge moal ditanya-tanya acan. Jadi lamun salakinya anu teh keun we kedah ikhlas cenah ceuk ustadzah. Tuh. Leres ya teh ustadzah, leres. Kumaha cenah lamun ayeuna atuh salakina sasalumpatan nyandungna? Ih, ikhlaskeun we hampura. Terus kumaha eta awewena? Diambak ku ustad ieu ku urang. Ulah ikhlaskeun surga bagian urang. Alhamdulillah atuh Bu Ustadzah upami kituna punten cenah abdi teh bade sasadu kaleresan tos 2 tahun caroge ustadzah teh jadi caroge abdi da pingsan harita keneh atuh eta ustadzah. Siung horeng nu ulah nyandung teh meureun pama salaki batur. Ai salaki manehanana menang jantung teh salaki batur salaki manehana mah ulah. Tuh, ta Bu Ustadzah tawis rupa-rupa teh ya Allah. Ya. Dina hadits disanggengkeun ma layak bidullahul ilma intizaan walaki yakbidul ilma min ibadihi. Allah mau nyabut ilmu sakali cabutan di alam dunia, namun Allah bakal nyabut ilmu teh biqabdil ulama'i ku mangamaotkeun para ulama anu jadi. Siji-hiji ulama nu jadi teh nu ararapik teh dimaotkeun ku Allah hatta layabki alimun yahtaron nasuruusan juhalan, sehingga nalika teu aya nyesa deui ulama anu apik manusia milih jalma anu bodoh saukur bisa ngomong jadi ulama. Idza qila abtu bighairi ilmin fayadiluna wa yudilun, maka nalika eta ustad anu jadi ustad jadi ulama ditanya masalah ilmu gengsi maknya urang ustad ditanya hukum teu bisa tuh akibat ku kagengsian abtu bighairi ilmin fayadilun wa yudilun, maka eta ustad teh mere fatwa manehanana sasar tur nyasarkeun batur. Lamun ditaros teu terang atos we teu terang ke milarian heula ulah cekuring da agama mah pugu dalil tuh ieu mah ustad ditaros pedang ning kaleresan dina kitab targhib wa ala junubi fa'ajilul gusla fa inna ahwalil junubi ka ahwalil huroh yahtasikul ardo. Mendakan tah si ustad teh dina hukum kerja mah junub teh kudu ngaburu-burukeun kana adus, lamun teu manggih tayamum wae ku taneuh, kusabab tingkahna jalma junub saperti tingkahna ucing nalika keur beger sok gugulingan dina taneuh. Eta ustad berarti tayamum jalma junub teh gugulingan dina taneuh. Itu padahal maksudna mah eta mah ucing lamun keur beger, maksudna jalma junub kudu ngaburu-burukeun adus teh nyaeta supaya naon jalma junub mah sok ararateul. Lamun diengkekeun teh timbul penyakit kana kulit, maksudna eta. Ta eta nu disebat jadi ulama. Nu katilu ulama jadi jadian. Saha ulama jadi-jadian pidawuh Allah dina surat At-Taubah walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsada liman haraballahu wa rasulah wala yahlifunna in aradna ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Jalma-jalma nu ngajadikeun masjid pikeun kakupuran ngan hayang disebut kiai, hayang disebut ulama, pikeun kamudorotan nyieun karuksakan, akhirna naon wa tafriqam bainal mu'minin, mecah belah jalma-jalma anu arari cek imam ieu si itu ahli bid'ah, cek itu si itu ahli neraka, asa pangbenerna sorangan, akhirna umat muslim jadi terpecah belah. Urang dieu jumaahna ka ditu, urang ditu jumaahna ka mana, gara-gara naon eta? Gara-gara ustad.
masihan hukum sapertos kitu, padahal perbedaan mah tiba heula ti zaman Kangjeng Rasul dugi ke akhir zaman perbedaan eta moal matak leungit pasti aya. Terus teh Bu? Yakin Bu? Sok. Naon margina ari perbentenan Al-Qur'an mah punten. Hadisna eta, ayatna eta, kunaon pelaksanaan beda-beda, cara ngamaknaan anu beda. Contoh, ieu mah dina naonnya? Nya salat lah. Punten. Imam Bukhari nyanggem an Umar ditampi ti sadina Umar rafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi takbiri maqabal udunaihi. Rasul ngangkatkeun nalika takbir dina takbiratul ihram teh ngabandingan jempolna teh kana dua bentil cepilna. Allahu akbar. Geus sanes? Yazid benten deui nalika Rasul rengse perang Hondak dina pundakna aya daun korma. Aya daun korma waktos asar bade seep maka Rasul buru-buru netepanana bari ngagidig ngibaskeun daun korma dina tak-tak. Allahu akbar. Katingali ku Yazid Rasul mah takbir mah mung saukur dugi adi dina tak padahal ngibaskeun daun korma. Saur Sayyidina Ali fasolli li rabbika wanhar, salat anjeun ka pangeran anjeun wanhar di kudada anjeun sehingga aya nu takbirna saukur dina da Allahu akbar. Imam Ali Al-Hindi benten deui ai salat teh ngangkat takbir teh kedah tayamun ngaheulakeun ibadah mah leungeun katuhu tinimbang leungeun kenca. Lamun takbirna ieu leungeun kenca heula kana dada makruh hukumna saur Imam Ali Al-Hindi. Jadi kudu katuhu sehingga aya nu diputer heula. Allahu akbar. Itu sanes? Ta eta teh nepakeun heula ieu kana dada supaya katuhu heula. Lamun urang teu apal kana dalilna bisa-bisa urang teu salat nempokeun batur takbir. Sehingga para ulama kedah wajib ngabejaan tah ieu salat si anu, ieu salat si anu, ieu salat si anu, ieu salat si anu, prak maneh salat make nu mana nu penting dalilna aya. Jadi ulah maksakeun dalil teh kajalmi kasakumaha kahayang nu dipake ku urang. Janten perbedaan mah bakal tetep aya. Gitu Ibu. Seueur lah nya nu kieu aya sanes. Padahal kan dalilna eta keneh. Idza tasya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu asabi'ahu khamsata wa salasina aw salasin wa salasina wa khamsata. Nalika Rasul tasahud ngajantankeun pananganna teh angka 53 atawa angka 35 dibulak-balik. Ai 53 mah kieu tah nya Arabnya 53 bulak-balikeun jadi 35 kayak eta mah unsurna tauhid ilmu nur Muhammad bahwa awak urang teh sadayana aya 35 juz ke dibagi deui tulang ti saha darah ti saha geun eta mah benten lah benten bahasan nya tah bahasana sumayu harikuha teras we ngarobahkeun saur Imam Syafi'i aya harokat teh sekedar ngarobahkeun jadi cukup asyhadu alla ilaha illallah. Tapi Imam Hanafi yuhariku teh wajan fa'ala yufailu haroka yuhariku jadi ngarobah-robahkeun maka teh cukup sakali asyhadu alla ilaha illallah gitu. Aya maknana nu yudaruha muterkeun asyhadu alla ilaha illallah. Imam Ali Al-Hindi nyanggemkeun yen ngaranna tasyahud nyaksian maka kudu tegas nyaksiana sehingga aya nu negaskeun curugna ngaceng nepi ka langit asyhadu illallah gitu. Eta mangga bade kieu mangga bade kieu mangga bade kieu nu salah mah nu teu asyhadu alla ilaha illallah. Ulah nepi ka keur beres salat ribut gara-gara curug. Mane mah kieu salat amang ge kieu berarti salatna teu bener keur salat nempo curug batur. Pahami ieu perbedaan ieu. Ulah kersa dipecah belah ku ulama anu rek ngaruksak agama. Tuh, janten seueur eta Al-Qur'an nyalira nyanggemkeun sapertos kitu atuh boror bahasa Al-Qur'an Ibu. Iya mah Pak Guru kalarasan Pak RW kan gurunya itu kepala sekolah teh ngajak rapat ke guruna teh ayo cenah urang rapat ya da ayeuna mangpapan persaingan seueur kakarege assalamualaikum kepala sekolah teh geus jekuk manten eta hitut meni kadenge ku guru-guru kabeh aya cek guru matematika
suaranya tidak dapat dikali tapi baunya dapat dibagi. Karena itu cek guru fisika, inilah yang dimaksud tenaga inner power. Tenaga yang sedikit tetapi menghasilkan daya dan bau yang sangat kuat. Cek guru fisik kimia itu fisikanya. Cek guru seni beda deui. Nada dasarna tina ge tapi bauna pales. Cek guru sejarah, inilah awal mula terjadinya persengketaan manusia. Cek guru agama, salah sahiji anu ngabatalkeun kana wudu. Cek guru filsafat, inilah sesuatu yang apabila ditahan menjadi sengsara, apabila dikeluarkan menjadi perkara. Eta hitut manana definisinya geus beda-beda coba ibu. Sesuai tinjauanna masing-masing. Ta agama ge kitu, saha anu ngamanana da dalilna mah eta keneh. Tuh, kumaha cenah lamun ayeuna ulama teh disebutkeun Pak Ustad geuning sok nyalahkeun batur wae asa pangbenerna sorangan. Kumaha jawab maranehanana? Wala yahlifunna in aradna ilal husna. Sumpah kami teu migawe ieu kecuali jang kahadean umat jeung agama. Wallahu yashadu innahum lakadibun. Allah nyaksian yen maranehana teh tukang bohong, lain jang agama tapi jang kepentingan golongan jeung pribadi manehanana. Jadi lamun agama terus dipengkolkeun kana golongan jeung kepentingan pribadi, maka insyaallah bakal melenceng agama jauh. Nu sepuh panginten kapungkur uningan nya Mama Ghazali masihan gambaran teh sanes. Agama malir ibarat sapertos kieu punten. Lir ibarat ayat Quran teh ieu tah. Ibarat cai herang dina gelas. Diambean ku tilu jalmi. Saur abi cai herang. Tuh. Saur abah nu mangkon murang kali teu kaambe naon-naon. Tuh saur abah itu anu janggotan. Diambean teh tai sapi. Hiji gelas dicium ku tiluan beda-beda. Tong tanyakeun gelasna tapi pariksa mah irung nu nyium. Sanes? Dicium ku abdi cai herang, da kabeneran rada ngora keneh irungna sehat, penciumanna jelas cai herang. Ari abah anu kaleresan nyium tos rada kolot kabeneran keur influenza. Matak ciherang teu kaambe naon-naon dan najan Pak RW hitut ge moal kaambeun. Ari abah itu kaleresan nyebatkeun cenah ieu teh sapi. Kal parios kaleresan jenggotna kandel, kumisna kandel, memeh nyium ieu mersihan kandang sapi, tai sapi nempelna jenggot jeung kumis jadi leuwih deukeut tai sapi tinimbang cai dina tah Al-Qur'an ge kitu. Rek kusaha di mana-anana eta Qur'an. Ku golongan ieu dibawa kana kepentingan manehanana, ku golongan ieu dibawa kana kepentingan manehan. Matak hayu we urang balik deui aya mah ka asalna. Keun bade kumaha praktekna nu penting mah urang pengkuh dina dalil urang sorangan. Tong nyalahkeun ba? Tos bereslah mukadimah. Da ieu mah Isra dan Mi'raj. Ih geuning geus beak waktuna ge geuning. Allahu akbar ya Allah. Urang kawitan, Bu. Ayatna tos uninga sadaya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci zat Allah nu tos ngalempangkeun ka hamba mantena laila dina hiji peuting. Pidawuh ulama punten dina Imam Qurtubi nyanggemkeun upami kalimat dikawitan ku subhana eta tasbih maknana al munazzahu min kulli nuqsat. Allah teh ngabersihkeun datna tina kakirangan dina harti. Allah mere isyarat tong ningali kana nu rek dicaritakeun tapi ningali ka zat Allah. Isra sareng Mi'raj moal jadi heran lamun ningalina balikna kana subhana kan Allahna. Kusabab Allah maha kawa da ari hamba nama saukur di berjalan itu janten ningalina alik takdimul isnadi ilallah sok heulakeun sapenyandaran panyarandean urang teh ka Allah taala setiap perkara ya kada disarandekeun
ka Allah Ta'ala dina bahasa hadis disanggemkeun ku Ibnu Abbas, alik qalbaka ilallah wala tu'allik qalbaka ilal khalqi. Gantungkeun hate anjeun ka Allah, ulah ngagantungkeun hate anjeun ka makhluk. Capek ngagantungkeun ka makhluk mah geura sok. Ibu janji ya. Ibu nelpon ka Ibu Camat. Ibu Camat, abdi teh kalerasan jamaah ibu pengawasan di Kota Kaler aya peryogi bade nepangan. Saur Bu Camat punten abdi bade nepangan Ibu Bupati. Lamun ibu percaya ngagantungkeun ka makhluk, jawaban Ibu Camat bade ka Bupati jadi mangkat moal. Moal. Da percaya na ibu ka makhluk. Tapi coba lamun ibu percaya ngagantungkeun hate ibu ka Allah. Nun Gusti, abdi priyogi tepang sareng Bu Camat. Saur Bu Camat anjeunna bade nepangan Ibu Bupati. Bu Camat makhluk Gusti, abdi ge makhluk Gusti, sadaya kakawasaan di Gusti. Gidig ibu mangkat ka bumi ka rumah dinas Ibu Camat. Ari pek teh Ibu Camat dina pagar keneh keur hilir mudik we. Ibu sanes bade ka bumi Ibu Bupati, ban mobilna bocor. Nya. Tak urang mah teu nepi ka dinya teh, Bu. Urang mah percayana ka makhluk. Padahal tos diisyaratkeun ku Allah, heulakeun kana subhana. Teu. Da bujing ngganing urang kapan Nabi Musa ge geuning kantos sapertos kitu. Dina hiji waktos Nabi Musa alaihissalam nyeri waos ngadoa ka Allah, Rabbi auzi'ni an atadawau bi awisani. Gusti paparinan abdi ilham, make naon ya abdi teh nyeri huntu supaya cager. Pidawa Allah, ya Musa hudis sukata saman. He Musa cokot jukut samani. Uning ngajukut samani. Jukut samani teh jukut lamun dicepeng sok ngariut. Sejenis putri malu. Pidawa Allah kunyah eta jukut samani ku anjeun cager nyeri hutu ajeun. Nabi Musa nyandak jukut samani dikunyah damang panyawatna. Dina hiji waktos nyeri huntu deui. Ti heula ge ku jukut samani cager. Akhirna nu kaduana nyandak deui eta jukut samani dikunyah lain cager kalaka rontok waosna. Ngadua ka Allah nun Gusti kunaon keur nyeri huntu mimiti cager ku jukut saman, nu kadua mah kuning kalaka rontok huntu. Allah ngadawuh ka Nabi Musa, keur mimiti panyakit anjeun datang, anjeun menta doa, ngadua heula ka kaula, menta wahyu. Kunaon cagerna huntu? Ku kaula dibere jawaban, tah jukut samani bisa nyagekeun anjeun kalawan izin kaula. Tapi nyeri huntu nu kadua anjeun teu ngadoa ka kaula leuwih percaya kana jukut. Kartos kinten henteu? Tuh, jadi nu kitu teh ngagantungkeun ka makhluk. Sok gantungkeun hate urang teu ka Allah. Ulah ka makhluk. Da makhluk mah kapan aya yenan, aya namina ge lemah ngan syukur dikawasakeun dilempangkeun pidawa lagi sanes lempang sorangan. Komo di dunya mah syukur ngimpi sanes Ibu. Ya, ngimpi jadi pejabat, ngimpi jadi ustad, ngimpi jadi gurunya. Kayak di akhirat di aku teh ustadna ku Allah. Di aku teh pejabatna ku Allah. Teu bating ustad teh leuwih hade keneh Pak RW teh. Nya, da munggu Imam Ghazali ge kapan saya keneh leuwih mulia umaro tinimbang ulama, lamun umarona dipake. Beres Pak. Lamun umarona dipake. Leuwih keneh mulia keneh Bupati, Camat, Pak RW asal dipake umarona kana dakwah. Ngan contohna ai dakwah ulama masa ukur ngaresep kana hate, nyusup kana hate ditarima ku hate diajak salat daek salat. Lamun teu mah nya henteu we. Tapi coba Pak RW jeung Pak Camat jeung Pak Bupati gaduh naon? Cap jeung hukum tanda tangan. Ceuk Pak RW teh nulis peraturan RW anu sing saha nu teu salat Jumat moal meunang bantuan tunai langsung. Darek salat Jumat mah eleh kabeh ku Pak RW tah. Ulama ge ieu. Asal dipake eta pejabatna gitu. Ngan aya tuh pejabat di urang nu model kitu. Eta pertanyaanna. Gitu. Tuh ngagantungkeun hate urang ka Allah hiji tah. Nya. Dina ngagantungkeun naon wae likulli sifatihi. Dina sakur-sakur sifatna sok. Daku Allah teh tos diisyaratkan kana subhana maha suci dat Allah sadaya sifat Allah heulakeun. Tuh. Ari asro ngalempangkeun da Allah mah kawasa dina ngalempangkeun saha wae
tong ningali ka hamba dah hamba mah teu tiasa naon-naon ku Allah tos diisyaratkeun maha suci dat Allah anu ngalempangkeun. Bu, urang kafir matak teu percayaeun diisrokeun di mi'rajkeun teh ku sabab sanes ningali ka Allah tapi ningali ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mustahil Muhammad bisa lempang sapeuting ti Masjidil Haram ka Masjidil. Tapi lamun ningali ka Allah mah leuwih ti kitu ge mampuheun Allah mah. Sim kuring ti Majalengka ka dieu. Nyandak sirup lebetkeun kana plastik. Dibawa ku sim kuring ka dieu. Dibawa deui ke Majalengka. Tuluy we dilepaskeun deui. Sina barang deui tajeng kumpulan sireum. Si sireum teh bebeja ka baturna. Heuy, kuring euy tos di Majalengka. Tos di Sumedang, di ditu maya tahu. Ngan kuring ti Majalengka teu moal kecapna. Teu bisa ngabanjurkeun. Itu iraha maneh mangkat kamari. Mak maneh mangkat kamari ayeuna geus datang deui. Gitu. Cacak 100 meter ge meureun sabaraha jamun sireum sanes lamun ningali ka sireum tapi sireum teh dilempangkeun dibawa ku kendaraan anu majaj dibawa ku sim kuring kendaraan ge kana mobil jadi we bisaeun itu sanes tah janten punten ibu urang mah teu aya daya teu aya upaya nu disebat tasbih subhana al munazzahu min kulli nuqsat Allah teu aya kakurangan naon wae oge maha sampurna Allah nyiptakeun beurang jeung peuting Allah nyiptakeun beunghar jeung tuh Allah nyiptakeun ngewa jeung resep Allah nyiptakeun susah jeung senangna bade kumaha teu aya teh kakiranganna nu beunghar aya cirina teu Bu nya nu beunghar di cirian sanes so pidawa Allah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar surat Al-Qamar ayat 48 sanyana kami kana setiap perkara nyiptakeun sesuai ukuranna masing-masing moal patuker si ieu jatahna kudu miskin si ieu beunghar sehingga jalma miskin jeung jalma beunghar beda sagala rupana ceulikna beda teu Bu jalma miskin jeung beunghar wah beda ibu ceuli jalma beunghar karesepna raguna seriosa kartieun teu ku jalma miskin lagu gitu moal campur sari dangdut jalma miskin sanes tuh panyakitna sami teu teu pantona sami teu jalma beunghar jeung jalma miskin coba panto jalmi beunghar kai kamper engselna alus dibuka ditutup sorana ge gableg jalma beunghar mah tapi ai jalma miskin pantona albasia engsel karatan dibuka ditutup teh malarat ya Allah teu perlu ibu ngucapkeun abdi mah jalmi miskin teu perlu pantona ge geus ngomong teu perlu teu panto tah aya di jalma beunghar pantona alus tina kamper engselna alus tapi teu pernah dibere minyak dibuka ditutup teh pelit tah jalma tara sodako da ngaminyakan panto ge embung komo sodako. Jadi panto ge geus nyarios. Penyakit jalma beunghar naon wae Bu? Jantung, asam urat, ginjal jeung sabangsana nya. Coba jalma miskin mah bisul, hapur, budug, udis, romeheun hon. Heeh loba kutu. Saur ibu teh bohong. Geuning itu aya jalma miskin penyakitna stroke Allah midawuh. Ayyumal fuqara yatakhallaquna bi akhlaqihim. Lamun jalma pakir berakhlak jingga jalma pakir laati moal ngadatangkeun kaula him kamarenehana domnal agniai kana bebana jalma beunghar lamun aya jalma miskin akhlakna jiga jalma miskin maka Allah moal ngabebankeun beban seperti jalma beunghar lamun aya jalma miskin panyakitna jiga jalma beunghar berarti eta jalma miskin tapi gaya hirupna jiga jalma beunghar eta janten uih deui kana sifat Allah eta kalimat subhana asron nu tos ngalempangkeun bi abdihi ka hambana punten abdun sanes kholqun ieu teh sanes makhluk aing ngaranna abdun teh nyaeta makhluk Allah abdun anu ngahamba tina abida
disebutna abdun. Teu setiap makhluk Allah dinamian abdun. Ai abdun mah makhluk anu sok ngahamba ka Allah sanes buburuh. Kade Kangjeng Rasul mah ngahamba ka Allah lillahi ta'ala, lain aya kusieun ku panyaram atanapi ku pangancam, teu kabita ku buruh. Kan aya urang mah buburuh Bu nya. Pahala nu dihitung teh sanes nu mawi darajat abdun mah eta darajatna kedah tos lillah. Punten abdi ngiring tumaros ka ibu. Ai ikhlas kabagi sabaraha bagian Bu? Ikhlas teh kabagi 3 ibu teh kaciri teh apalan teh. Tah abdun mah gaduh tingkatan ikhlas anu sampurna. Ikhlas teh aya 3. Hiji liwadillah. Nyaeta jalmi anu ngahamba ka Allah kusabab dijanjian ku Allah mangrupa buruh nyaeta pahala atawa jadi jalma daek ibadah kusabab hayang ka surga atawa hayang paha. Tah eta mah derajatna budak umur 4 tahun. Jika budak leutik moal daekeun mandi kecuali dibibitah heula ku ibu. Jang, yeuh geura ibak, mamah gaduh permen. Gitu sanes? Budak daek mandi teh lain rek bebersih tapi hayang eta ikhlas liwadillah. Lamun teu teurak ku dibibita naik kana ikhlas liwaidillah. Nyaeta jalma ngahamba ka Allah kusabab sieun ku ancaman Allah mangrupa siksa atawa nara. Budak leutik dibibita ku permen teu daek. Jang, ya permen. Alim ibu mawa sapu sok sia. Teu daek mandi digebug ku mama. Budak daek mandi teh kusabab sieun ta eta derajat barudak. Ai urang mah tos sepuh kedahna lillahi ta'ala teu niat kabur ti neraka teu kabita ku surga mangga we kersaning Allah. Allah ridho mah surga pasti dibikeun, neraka pasti dijauh. Tah eta jalma dewasa sugan ibu ayeuna rek mandi teh kudu dibibitah heula ku permen ku bapak atawa bapak nyerak sapu mandi sia mah itu teh henteu. Ibu keur saibak nyalira, bapak keur saibak nyalira. Kunaon margina? Apal mangpaatna mandi teh balik deui kana diri sorang. Kitu oge ibadah. Sanes kanggo Allah da balik deui kana diri urang sorangan. Keur kasalamatan urang. Jadi eta nu namina abdul. Mata kayu urang jadi hambanya Bu. Teu tiasa jadi hamba tuh jadi manusia. Ibu terang manusia. Itu ngan nu namina keula saja ti manusia ngan anu namina abida hamba kade gogoda setan teh seueur zalla syaiton ibadata ahadin bi arba'in. Setan ngahalangan jalma daek ngahamba teh ku 4 perkara. Nya Bu. Jadi setan ngahalangan manusia supaya teu ibadah teh ku 4. Hiji nyaeta ku teu daek ngalaksanakeun ibadah. Cik setan teh kur naon maneh salat teu kudu nu adan-adan Allahu Akbar magrib eueuh nu datang Allahu Akbar isya eueuh nu datang bakat ku kesel meureun abah adan eueuh nu datang wae akhirna jam 11 peuting kapan adan teh 11:30 Allahu Akbar boratong eta jalma abah adan we kieu sugan gelo cik abah teh cing aya nu gelo teh dewek apa marane tadi dewek adan tepat waktu eueuh nu datang kunaon ayeuna jam sakieu daratang sia eta tuh. Rajin teh jalma daek ka masjid teh, ceuk masjid teh, ya Allah. Ning maneh teh aya ka dieu tapi geus eueuh nyawaan. Rajin teh jalma daek di ka masjid teh geus eueuh. Keur hirup mah hare-hare. Aduh, ya Allah subhanallah. Keur hirup mah hare-hare teh daek ibadah. Masyaallah Ibu, kitu nya. Gusti Nu Agung. Ayeuna mah masjid geuning pas saya sanes. Tadi Pak si Emas nu nyarios teh, Pak cenah aya masjid teh mah ieu, tapi eusina kurang, ada meujeul. Da zaman kiwari mah nu namina ngawangun masjid teh saperti ngawangun karanda mayit sanes. Pasaran, uninga pasaran. Dararaek nyeuna tapi kita asup pangheulana bungeun. Keras teh, Pak? Pak RW teh ngadamel pasaran. Itu aya cek pun lancik teh cek pabungsu Pak RW sok asup ti heula maneh we dararekeun nyeuna mah ngan asupna mah embung tak ka masjid zaman kiwari
ku setan tadi halangan supaya jalma teu daekeun ibadah. Ibu teh kuat jeung bapak teh ibadah kuring mah rek tolabul ilmi. Setan kulengkah nu kadua. Geus eleh tah setan. Tapi teu setan teu nyerah. Ibu daek mangkat ibadah disalahkeun niatna. Nu kadua tah, nu tadi mah dihalangan supaya teu daek ibadah, nu kadua disalahkeun niat. Ceuk setan teh nya sok atuh aya rek ngaji mah. Sok kan ibu-ibu loba, maneh tos kakarek meuli gelang anu anyar. Geura sok datang ke masjid, bari kitu tang ngaji teh. Tuh. Disalahkeun tah niat teh ku setan teh. Oh benernya atuh datang ke masjid teh lain ngabandungan, kapan ngadon kieu? Ibu. Kan dia kira caket sering abi gini gitu teh. Itu teh geus disalahkeun tah niat teh ku setan teh. Ibu teh kuat. Niat teh pengkuh pokona ieu mah niat tolabul ilmi. Keukeuh. Disalahkeun pagaweanana. Nu katilu tah. Naon disalahkeun pagaweana? Datang ka masjid lain tolabul ilmi. Kalakah ngomongkeun batur asa bener. Untung urang ngadek pengajiannya si tatang kamu. Amit. Di masjid teh. Tuh, lamun teh kunaon? Ku sare. Akhirna teu hasil Ibu kiat keneh, sare henteu ngomongkeun batur henteu, husu ibu ngalian pengajian. Setan teu eleh geleng kudu anu kaopat nu terakhir. Ibu mulih ti pengawasan, setan ngagero tatanggana. Tuh si ibu balik di pengajian, tanya ku maneh. Tatanggana naros, ibu mulih ti mana? Pengawasan. Aduh ibu mah muni rajin, dipuji ku tatanggana teh. Abdi mah bujang-bujang, cek ibu teh, nya heueuh emang elu. Bea, koe pahala teh kabeh. Nya tuh numai kade ta bu lamun geus daek teh tong ujung nya ulah ngayakeun nu teu daek emang sia aing teh atuh bea atuh tunduh henteu ngobrol henteu tungtung nama sanes aduh ya Allah Gusti nu Agung teteh bu tah ainu namina hamba mah nyaeta anu lillah tingali Kangjeng Rasul tos dijamin surga ku Allah tapi ibadahna teu petot-petot. Sunnahna digarap ku sabab pidawa Allah maya taqarrabu ilayya bima faradtu alaihi wa maya taqarrabu abdun ilayya binawafil hatta uhibbah. Bentar. Can bisa disebutkeun ngadeukeutkeun diri ka kami lamun jalma ngan saukur ngalaksanakeun anu ku kami dipardukeun wungkul. Hoyong dipika cinta, ai dipika cinta mah tong bororah menta ibu teh, tong bororah ngadua isyarat oge insyaallah dipasihan ku Allah. Contohnya saha Kangjeng Rasul hijrah ka Madinah sono ka Mekah sono teuing ka Mekah ngan saukur tanggah ka langit ngabayangkeun Mekah eta Allah midawuh dina Al-Qur'an qad nara taqalluba wajhika fis samai falan waliyanaka qiblatan tardoha. Muhammad kami teh apal anjeun teh sering tanggah ka langit yen anjeun teh sono ka Ka'bah maka sok aya nama kiblat dipindahkeun tina yang hareup ka Masjidil Aqsa dipindahkeun ka Masjidil Haram. Teu nyuhunkeun teu ngadoa ku isyarat tungkul dibere ku sabab Allah mika cinta. Jiga bapak ka ibu keur nalika bobogohan mika cinta teu kudu menta. Bapak jalan-jalan ka mall eta kabogohna teh ngan seukur kieu kana baju teh. Da ku sabab mika cinta hoyong neng tilu ku adi pangagaleukeun. Ku sabab mika geus boga incu dua datang ka mall borora isyarat kieu. Meuni saya nya. Heuh, naon kitu? Itu geus karunggoni we maneh mah. Ngarwit ge teu dibere. Tah doa ge kitu ibu. Lamun urang teu dipika cinta ku Allah, rek ngadoa jiga kumaha ge nya wayahna engke we diijabahna. Matak sok timbulkeun hayu supados dipika cinta ku Allah laksanakeun jeung sunnahna ya Allah teh nya ulah dikapetot nu namina komo tadi tuh ku Pak RW tos diwasiatan kade salat punten kapan sadaya ge tos uning sanes awalu mayu hasabu minal mu'mini salatu nu mimitina dihisab di jalma mukmin eta salatna abdi bade naros tugas barudak sakola naon diajar ayeuna digambarkeun tugas Islam dina rukun Islam saatos ti sahadat pondasi kewajiban teh
tah ayeuna budak sakola tugasna diajar budak mangkat ka sakola ngepel kelas saya teu saya teras ngelap kaca saya teu tuluy we balik teu milu diajar budak sakola lain bakal naik moal jalma Islam kayak gitu rek sodako rek naon salat kawajibana ditinggalkeun teu beda model pelajar nu jiga kitu moal di aku pelajarna kartos kinten-kinten eta nu namina kewajiban tugas pokok heula tuh ai masalah ada abi mah cenah geus sepuh nya tuturkeun we da fungsina jamaah teh jiga kitu sanes tong mikirkeun ibu masalah rukun anu tebih nu penting mah cicing di tukangan teu kudu babacaan cicing we pokona Allahu Akbar betem batu ruku betem itu tuh sawios-wios ada teu apal Fatihah nya geus cicing lamun apal we nu sejen mangga ibu ganti Fatihah sabar ayat bu 7 sanes tak ibu teu apal Fatihah misalnya teu diajar ganti we atuh 7 ayat ku dina Al-Qur'an maca tasbih berarti 5 ayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil 5 ayat tah 7 ayat apa digentosna teh tangan 2 ayat deui nu apal aya keneh aya astagfirullahalazim teu aya kana hiji deui aya innalillahi wa inna ilaihi raji'un jadi ibu teh salatna jiga kitu da teu apal Fatihah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wallahu astagfirullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar ku sak eta ge nu jiga kitu ge ngan keur nu apa dosana kunaon teu neangan ilmu tah eta dosana mah teu teu neangan ilmu tadina sok hayulah Mutu ti ayeuna kapayun kade murang kali komonya uninga pangintennya hiji hadis nalika penduduk surga tos ka surga penduduk neraka tos ka neraka di jumbata di jurang sirot masekana aya nu gogorowokan bari jeung nyanggemkeun ya Muhammad ungzurna wangsurna he Muhammad tingali kami tulungan kami ieu kami kasasar di lembah sirot padahal urang surga geus ka surga urang neraka geus ka neraka tapi kami ieu teh masih kena nyasab Rasul unjukkan ke Allah ya Rob da'auni umatun fisirat nun Gusti tu geuning masih kena aya umat anu manggil-manggil nami abdi meureun eta teh umat abdi maka abdi nyuhunkeun ka Gusti parentahkeun malaikat pikeun milarian eta jalmi eta umat nu anu ngagero nami abdi maka Allah marentahkeun 70.000 malaikat tina 70.000 nyandak tentara komandan 70.000 tina komandan 70.000 nyandak 70.000 malaikat berarti 70.000 kali 70.000 kali 70.000 sabarapa PRW aya kalkulator sampe gitu lah nya sam malaikat eta milarian umat anu di lembah sirot anu ngagero Kangjeng Rasul teu kapendak sehingga Rasul unjukkan deui ka Allah ya Rob lima bi qudratika wa idratika la tatlubuna al malaikatu ilham kunaon malaikat teu tiasa mendakan umat nu ngagero nami kaula padahal kalawan kawasa jeung izin Gusti kumaha pidawa Allah he abdi hamba kaula di dieu mah geus lain urusan kudrat jeung iradat kaula tapi dibalikeun deui kana amal dosa jeung pagawean manehanana keur di dunya sanggem Kangjeng Rasul naon dosana ya Allah urang surga tos ka surga urang neraka geus ka surga ka neraka kunaon ieu masih kana nu nyasar di tangan ku malaikat teu kapanggih naon dosana pidawa Allah enteng Muhammad ceuk maranehanana tapi berat mungguh kaula naon ya atuh Rob dosana nyaeta ninggalkeun salat asar saumur hirupna ngan sawaktu salat asar saumur hirup Numawi dina Al-Quran disanggemkeun hafizul sholawati ala sholawatil wusto ala sholawati wa sholatil wusto ta eta sholat wusto teh dimaknaan sholat asar teu mang pirang-pirang jalma zaman kiwari masyaallah teh nya kuat manggul pare setengah kintal manggul pupuk setengah kintal kunaon ngan saukur ngangkatkeun Allah meni kemper teu kuatkeun innalillahi rajin aya nu daek yuk saur Pak RW tadi sing soson-soson tingali ta'adib uih deui kana lapan subhana teh nyaeta takdimul adabi wal hurmat lillahi taala ngawihkeun deui hakna Allah tapi pikeun diibadahan teh kalawan adab anu sampurna kedah diajar adabna kan urang mah bu bade kumaha dijabah ku Allah sok ibu ga ayeuna sakedap deui ian taraweh
cing milih imam anu lambat atau milih imam anu cepet. Lamun imam anu lambat memodel abah bismillah kamu bari jeung urang Jawa masih emas nu imamanana lalaunan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ain jadi ngain kapan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek mamun mun lambat wah iraha nepina coba imam nanu ngora mah kapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin pre memory waladdallin ta ieu imam hebat ngeujiga kieu ngarti kana kasibukan manusia astagfirullahaladzim ya Allah rek di mana diijabahna ngadoa batur mah Kangjeng Rasul ngadoa duy ka dijamin surga duy ka nangis ilahi rabbi anta maulana ya mabud subhanallah 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 nah ari urang ilahi rabbi anta maulana subhanallah benallah 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 subhanallahilazim wa bihamdihi imam qaiman alhamdulillah dulilang 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 alhamdulillah Allahu akbar barlok 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 ya Allah eta pagawean beneloh beneloh dulilang dulilang barlok barlok ari menta ka Allah sagala dipenta cing era henteu kira-kira cing apikan deui atuh da bade ka mana urang teh Allah anu leuwih hak dipikasieun ku urang Syekh Muhammad Al-Haddad nyanggem arrajulul kamilu la yusammihu fi hukukillah bal yusammihu fi hukukin nafsi lalaki anu sampurna akal pikiranana anu teu ngagampangkeun kana hak Allah tapi ngagampangkeun kana hak dirina salat mah hak Allah maka sok payunkeun Allah ngong adan yuk ulah ieu mah ngong adan engke kumaha lamun ibu ka surga rek asup ka surga ceuk malaikat teh engke da mana ge sok engke cing kira-kira tuh nya mah teu aya kalku mah tuh atuh sing sae ieu mah ngadoa teh cing ibu ngenta ka bupati atau ka salaki tuh pacing mulihkeun sabun manehna cing salaki aisyah ngomong naon lain Allah teu ngarti lain ngan teu aya tata krama rek diijabah ti mana komo bari culang cileung ya Allah Gusti nu Agung cing atuh kilang barakang itu nya para sahabat mah geuning netepan ge ampun ya Allah Imam Malik nuju netepan teh imaman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin jedud ieu teh ku tawon ibu ku kamarang 16 kali dugi ka getihan nu ditukangeun mah nepi ka ngitung jedud sakali jedud 2 kali dihitungan kudu ditukangeun mah 16 kali ta imam cenah nepi ka getihan tempo uluk salam assalamualaikum assalamualaikum ditaros ta ku makmumna Imam Malik ai anjeun teu karaos dina tonggong sakitu diseureut kamarang dugi ka getihan kumaha waler Imam Malik teu ngabohong bohong lamun kaula teu karasa manusia boga pangrasa nyaeta ku kulit karasa ku kaula ngan kaula yakin siksa Allah bakal leuwih peurih tinimbang kamarang lamun kaula nyang hareup ka Allah ebat gara-gara kamarang maka kaula bakal nyang hareupan siksa anu leuwih peurih benten sareng urang sanes urang mah berora aku Allah sieun keneh ku sasampayan baju komo musim hujan 3 dinten kapan teu garing-garing sanes tempo ieu teh moegun salat tidak husu teh masana majikan nya we bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin buduk berang kita hujan buru-buru kebut berarti leuwih sieun keneh ku baju daripada ku Allah lah dari pemuda mah rakaat minasibab afdhalu min arba'i rakaatin min kilal kibar nyata 2 rakaat di pemuda leuwih hade leuwih afdol tinimbang 40 rakaat aki tuh jadi pemuda mah keun we lah itu asal daek we heulanan leuwih hade pemuda 2 rakaat bener-bener daekna daripada aki-aki mah lolobana ibadah tapi ngungsi di imah carekan wae ku pamajikan gawe pagawean geus teu kuat tenaga daripada cicing di imah mendingan ke masjid tuh kan ngungsi sanes jadi ngungsi teh mata wajar menang 2 rakaat ge tapi pemuda keur pancaroba deh ke masjid wah hebat ya Allah
Pemuda wajar pemuda memang gitu dah abdi gesok kadang kala gitu salat mah. Kadang kala nyeun cerpen salatnya sanes Bu. Rek salat ka masjid Jumaahan teh panggil jeung nu rada geulis. Asa urang mana eta teh? Da ka bawah atuh. Allahu Akbar. Asa awewe urang mana eta teh nya euy. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jiga nama di imah eta. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tanya nomor WA na. Ar-Rahmanirrahim. Ke urang di chat kieu-kieu. Malik manehanana bakal narima. Namai tuluy kawin eta assalamualaikum teh geus boga anak dua. Ya Allah Gusti Nur. Ti mimiti takbir mimiti panggih diceritakeun nyeun cerpen. Eta salat Gusti Nu Agung. Teu nya. Mantak bade ijabahna teh minimal punten yuk. Abdun tariah namina abdun teh naon? Ijtima'u nafsi wasyirri. Nyaeta kumpulna awak-awakan sakabeh anggota tubuh anu nyandarkeun kana siri ai siri teh nurani hate nu dibarengan ku akal. Matak disebutkeun dina lapat insun itisoru nafsi bisiri ai manusia teh insun bahasa Arab anu bisa ngendalikeun sakabeh awakna ku hate jeung pikiranana. Punten Bu, dina awak urang teh gaduh raja sanes, gaduh menteri sanes. Tah rakyat teh sadaya anggota badan. Hate na teh eta raja teh tah hate nu disebut kolbun teh nya gitu. Menteri na aya 5, kade ibu hati-hati ta menteri nu 5. Ai menteri mah tukang laporan ieu abdun ya. Menteri mah tukang laporan. Saha tukang laporan teh? Cepil, soca, ceuk cepil teh. Eta cepil ngadangu cedak, ceduk, cedak, ceduk. Gitu nya, suara musik ceuk ceuli teh. Teh eta suara musik kan hate teh meuni geunaheun kitu nya. Eta hate marentah ka sakabeh awak ngagibrig sia da langsung kieu harita keneh. Ceuli nu laporan anu nguping laporan kana hate marentah ka sakabeh awak ngagibrig harita keneh. Ku sabab naon? Teu dibarengan ku akal. Kitu oge soca ningali ka tatangga make mobil anyar. Ceuk soca teh aduh eta tatangga mobilna anyar. Marentah langsung tak kana baham ibu teh ceuk hate teh sok sia baham nyarita gantawang teh ka salaki. Tuh tingali tatangga karek kawin 2 tahun mobil geus anyar imah gedong dewek jadi pamajikan akang tiba heula sendal jepit beda sabelah karet gelang we panu babalata bororah boga mobil. Tuh Bu eta diparentahkeun ku tangga. Batur nu boga mobil urang nu sibuk ngitung gaji. Sabaraha sih cenah gajina si eta teh? Rasa armada asana teh teu cukup da ieu teh gaji teh. Kunaon eta tatangga bisa meuli mobil? Ya Allah, batur nu meuli mobil ieu nu sibuk ngitung gaji. Akhirna batur bisa jalan-jalan ka Tangkuban Parahbu. Ibu setruk mikiran mobil batur. Punten Ibu, dina dunya mah tingali sifat anjing sok sanaos anjing teh satu anu najis. Syekh Nawawi nyanggem dina kitab Safinatun Najah. Fil kalbi asharatu hisolati mahmudatin yang bagi mumini ala yakhluwa minha. Dina diri anjing sanajan hewan anu najis pike aya sifat anu hade anu patut ditiru ku jalma muslim. Naon sapalihna saung Syekh Nawawi dina kitab Kasifatu saja sapina nyaeta ayadhabu yaro mau di al adna anjing mah lamun lempang teh tungkul teu pernah tanggah ngan sakali-kali. Beres gitu sanes? Abdi teu pernah ningali anjing lempangna jiga kieu. Allah anjing jiga kieu. Kitu dah. Sasakali daek tanggah supaya daek usaha. Janten punten kana dunya mah keun we ada tuh. Datos aya bagianna tuh masing-masing ibunya. Teu kudu ripuh para nastiris kudu jige batur ya Allah Gusti Nu Agung. Tungkul we kitu tah sakali-kali. Teu kade itu ulah sarakah kana dunya. Teu tambihan ieu mah tambihan sakedik. Sifat manusia. Dunya upami bade ngalap dunya pidawuh pidawuh Syekh Abdurrahman Al-Maliki disanggemkeun khudil ankabut kudu jadi seperti lancah. Uning ngalancah Ibu? Lancah kumaha? Capek nyeun sayang mimitina tapi dahareun datang sorangan. Lancah teu pernah dahar di luareun sayang. Intina teu pernah ngadahar hak leres muslim anu hebat kitu sok ciptakeun lapangan kerja.
tekudu ka mana-mana, tekudu keluar ti lembur, cicing di lembur tapi manehana diperlukeun ku batur. Batur nu neangan manehana lain manehana aprak-aprakan neangan batur. Contohna saha? Bengkel, dokter, cicing. Ngan saukur muka praktek engke dararatangnya sanes. Apa aya dokter nu aprak-aprakan ka lembur neangan pasien? Moal. Dokter mah cukup ngadoa, ya Allah, paparin abdi rezeki isukan sakecamatan kolera kabeh. Dararatang ka manehana. Teu sanggup cenah jadi lancah. Fa ilam takun kalaan kabut, lamun anjeun teu sanggup teu bisa jadi lancah. Hudit toiro, maka cokot ilmu manuk. Kumaha ari manuk? Manuk mah memang kudu daek capek, lamun teu gaduh keahlian kudu daek capek. Manuk biasana berangkat tiap isuk, tapi teu pernah poho balik tiap Pernah ningali manuk mawa rangsel. Pernah mamawa manuk misalnya manuk dina cekerna nyandak kantong dahareun. Cukup nu aya dina telih tapi manehana balik bisa ngalaksanakeun kewajiban ka Allah jeung ka kulawargana. Nya, teu hilap. Tak kitu urang we mangga bade damang. Teu sanggup cenah jadi manuk. Sok jadi nu katilu. Kunil wizgo maka jadi seperti cak-cak. Teu daek berangkat da urang mah jalma males keun we jiga cak-cak. Ngarayap cicing, ngarayap cicing. Loba cicingna daripada ngarayapna. Tapi dahareunana anu bisa hiber kabeh oge. Lamun reungit hiber cak-cak moal bisa dahar. Nya, leres teu? Berarti muslim kedah tiasa ngamangpaatkeun kasempatan kusabab kasempatan moal bisa datang 2, 3, 4 kali bisa jadi ngan saukur sakali saumur hirup. Tuh, dina harta ya. Teu sanggup jadi nu 3 wala takun kal arbaah, maka ulah jadi nu 4. Naon? Wala takunil kanamlah, maka tong jadi seperti sireum dina dunya mah. Kumaha sireum? Asadu kholqi tom'an anam latu. Pang sarana makhluk dina kadaharan dina dunya eta sireum. Asup kana plastik gula digotong ka sayang. Disayang gula masih kena aya asup kana plastik roti digotong ka sayang. Disayang roti jeung gula masih kena aya cucuk lauk anu gedena leuwih-leuwih tina awakna digotong rame-rame ka sayang. Disayang cucuk lauk aya keneh, roti aya keneh, gula aya keneh, bakat hayang kana amis teuleum di teh manis nepi ka paeh ta si sireum. Leres teu? Jalma nu sarakah kana dunya maka maotna keur ngagugulung dunya. Uritul jannah faidan aksaruha minal masakin. Kami ditinggalikeun kana surga dina Isra Mi'raj sing horeng kalolobaan penduduk surga teh jalma miskin. Jadi kudu bagja jadi jalma miskin teh. Dia nyebutnya. Jadi maksudna jalma anu mika cinta kamis kinan. Najan bisa beunghar milih miskin, najan beunghar ge rasana teh ieu mah lain milik kuring, tapi milik Allah. Maka aya hak jalma anu sejen. Benten serang abdi ka Sumatera usaha miskin, baru pindah ke Kalimantan miskin, ulin deui ka Kalimantan Utara miskin, akhirnya narima we jadi jalma miskin. Nu kitu mah lain mika cinta kamiskinan tapi dipaksa ku kamis. Jadi beda antara mika cinta kamiskinan serang dipaksa ku kamis. Ta eta abdun nya tamat teh 5 menit nya punya nembe abdun. Tak ari kumaha ari manusia, tak teu setiap manusia eta abdun ngan tafsirana sami. Cing abdi bade tumaros, aya anu uninga manusia naon aya manusia Bu? Kan? Manusia teh singkatan. Da ini zaman singkatan nyebunya. Terus seueur ibu di dia Ninja Surabaya. Kan ayeuna mah cenah ibu-ibu mama ayeuna mah naon sosialita. Matak jantan seueur Ninja Surabaya. Uninga Ninja Surabaya. Nini centil susu rayut lo bagaya. Ninja Surabaya ta. Di mana-mana aya ta eta. Itu. Nini make kerudung umur 60 tahun ajret-ajretan geuning ya. Demi konten gitu ta. Ngan saukur ngarepkeun jempol teh. Asuk-asukan ka kebon teh coba cing. Artinya, ai manusia teh singkatan Bu. Man si-a. Man bahasa Arab hartosna makhluk. Tina umiro diparentah. Si syariat aturan akna Allah. Jadi manusia teh manusia man umiro bisyariatillah. Makhluk nu diparentahkeun kudu nuturkeun aturan Allah. Jadi lamun ayeuna ieu nu bungkeulekan jiga kieu hirup di alam dunya tapi teu nuturkeun parentah Allah, cing kira-kira pantas teu ngaku manusia?
berarti eta mah karek jelem merejel di emak. Can bisa jadi manusia. Daku sabab manusia mah man umiro bisyariatillah jalma anu diparentah kudu nuturkeun aturan Allah. Tah Kangjeng Rasul numawi dilempangkeun teh nyaeta janten hamba anu leres-leres ngahamba kana Allah, anu tiasa ngendalikeun hawa nafsuna sadaya anggota badana ku hate sareng ku akalna sehingga Allah mika cinta ka mantenna. Lailan dina hiji peuting. Kunaon Allah ngagambarkeun peuting? Kusabab peuting leuwih mulia tinimbang beurang. Peuting ayan asalna ti surga, beurang asalna ti neraka. Tuh dina tafsir Istirobadi dina kitab tafsir Yasin disanggemkeun yen peuting teh asalna ti surga, tapi beurang mah ti neraka. Naon maksudna? Surga teh tempat pahala. Maka nunamina surga kedah caang ulah aya poekna sehingga poek surga dijadikeun waktu peuting. Sedengkeun neraka tempatna siksa. Najan seuneu tapi poek mongkleng. Sok di mana aya seuneu nu poek mongkleng? Kan dimana seuneu mah berarti aya caang. Tah cacaangna neraka tina seuneu neraka dijantenkeun waktos siang sehingga di neraka najan tempatna seuneu tapi disebutkeun poek mongkleng. Berarti wengi langkung mulia tinimbang siang. Wengi nutupan aib, beurang mah muka aib. Wengi tempat pasarna ahli ibadah, tapi siang mah tempat pasarna ahli dunya. Sok ibu ngadua dina waktu beurang lir ibarat HP. Komo kartuna anu kartu murah mah tri nu karena itunya kagiles ku Telkomsel waktu beurang mah Bu. Download teh lemot. Lamun beurang ku sabab loba saing. Coba ibu peuting jam 12 peuting. Ih lancar we internet ge nya. Tah kitu ka Allah ge ngadu awengi teh matak sok dina kita bayeuna mah disanggemkeun bayeuna mah Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini mutajian dina waktu peutingna teh Kangjeng Rasul nyaeta kulem bari nyangigir sapertos jalmi anu maot. Punten kitu tah janten sunah kanggo urang. Sok ibu kulemna sapertos kitu, sapertos jalmi maot kulem nyangigir. Mayun kaki berat ieu nana tah. Ieu kana ieu kana ping-ping urang maksudna naon? Hiji supados sehat, supados pencernaan kana kapalih kadi kapalih turun kapalih ieu janten pencernaan lancar. Nu kaduana supaya ibu tiasa salat wengi. Naon margina lamun ibu ayeuna kulemna kieu ieu dijadikeun bantal jam 10 ibu sare pasti jam 2 sing sireumeun jadi hudang. Tapi lamun ibu nangkarak nu asalna rencanana rek hudang jam 3 akhirna salat subuh kabeurangan tungtungna salat duha make kaca sepion. Unia salat duha kaca sepion. Ongkos salat duha, waktuna duha, tapi aya kunutan. Berarti eta teh kodo subuh. Ya ada ai salat mah kada harita keneh. Lamun urang kaboboan teu salat boga hutang bayar harita keneh. Nalika gugah wajib eta utama ka Allah. Ulah dingke-engke puasa tong dingke-engke ke bulan Rajab ibu cilaka gitu mah atuh. Ulah ieu mah bulan Rajab kok karek dibayar. Aya tukang kredit kaleresan. Tukang kredit bu sanu bade nyobian ya jeruk bade nganyuk oge mangga bu cobian heula amis. Aduh punten cenah abdi teh nuju saum cek tukang kredit teh nuju saum ibu saum naon kodo naon kodo puasa. Aduh ibu 10 bulan Rajab yo piraku ibu kakarek ngodon teu jadi cenah ngahutangkeun ka ibu kunaon atuh kalau ge cenah 10 bulan karek dibayar ngomong ke ka manusia bisa-bisa 7 tahun mau dibayar. Jadi ka Allah ge geus eueuh kasieun 10 bulan karek dibayar cenah kalau puasana. Ngomong ka manusia itu pauron harita kene. Tah dina hiji wengi sok hayu budayakeun waktos wengi pidawuh Imam Syekh Nawawi dina kitab kasih sepatu saja dina masalah wengi nyaeta layanamu minalaili ila qalilan tingali sifat anjing mah saeutik waksarena dina waktu peuting lolobana ngahamba terus ka majikan ngajaga imam majikan. Jadi urang oge kitu sami gunakeun waktu peuting da urang mah makhluk berakal budi kanggo naon kanggo munajat ka Allah taala.
baca mangga ayat ke Al-Qur'an lain ieu mah nu dibaca teh ayat 28 bae. Uning ayat 28 Bapak. Eta nu jendol-jendol uning. Geplek. Gaplek. Oh, ayat 28 eta teh. Eta teh paling cilaka di akhirat teh teh lamun ditanya ku malaikat teh, "Man robuka?" Los, gendir. Saha Nabi anjeun liwat, gendir, da teu boga mun gaplekna gitu liwatnya, Ros. Aduh cilaka. Mayeun. Tah kitu Ibu, janten sok gunakeun waktu munajat ka Allah taala. Para ulama nyanggemkeun kunaon anjeun teh tara sare peuting era. Allah wae anu majikan urang ningali, Allah wae majikan urang teu pernah sare, kunaon urang ngalobakeun sare. Maka lamun rek sare oge tergantung disarekeun ku Allah taala. Itu sakieuna we gitu. Ya Allah, Bu, lamun urang ngayekeun waktu sewengi geura karaos kitunya. Lajen urang mah daek kudang peuting teh ya Allah mun aya perluna we wungkul. Tuh. Anak rek ujian atau salaki kebenaran kabejakeun nyandung kakarek ngadoa peuting-peuting. Aduh, ya Allah Gusti nu agung. Ai pidawala teh ka mana wae atuh. Tah janten isyarat laila dirinya teh nyaeta ngagungkeun nyeueurkeun waktu wengi kusabab waktu wengi leuwih mulia tinimbang waktu beurang. Tingali Al-Qur'an Allah sok ngaheulakeun kalimat anu langkung utama. Wa ja'ala laila wa nahar. Tuh. Ngaheulakeun ngajadikeun peuting kakarek beurang. Jadi peuting heula nu disebut. Kan dina mukadimah ge kitu sanes, bupati heula, kakarek camat, kakarek lurah. Ngutamakeun anu leuwih utama kitu oge dina Al-Qur'an disebatkeunana. Laila nyaeta dina hiji peuting. Baina rajulaini di antara dua lalaki. Tak ieu isyarat terakhir, panginten. Isyarat yen Rasul teh dina wengi eta teh kenging bobo nu nalika bobo bari nyangigir sajabi tadi supados ngayekeun naon ngayekeun kana wengi jo isyarat yen jalmi nu kitu teh sarena jalmi naon Bu? Jalmi anu maot. Pak tazilu supaya urang bisa nginget-nginget maot. Cing abdi bade tumaros ka ibu punten. Nya, ibu sahabat sareng malaikat Ijroil. Ibu kira-kira wantun tiasa nawar gitu malaikat. Borora urang Nabi Zakaria alaihissalam sahabat sareng malaikat Ijroil Bu. Tapi nalika malaikat Ijroil sumping ka Nabi Zakaria, "Ya Nabi Allah umirtu billahi anak budar wa kalana." Kami diparentahkeun nyambut nyawa anjeun ayeuna keneh. Pidawu Nabi Zakaria, "He Ijroil, anjeun sahabat kuring lain." Nya, kunaon nyambut nyawa dadakan jiga kieu? Kunaon atuh nyambut nyawa teh lain nga-WA samemehna? 3 bulan ka tukang supaya kaula bisa siap-siap. Kumaha pidawuna malaikat Ijroil, "Ya Nabi Allah, Allah mere surat ka anjeun sakedeung deui anjeun rek dicabut nyawa." Surat anu mana? Kaula teu narima surat. Fangdur rosaka fa innahu maudun bisaibin. Tingali sirah anjeun geus pinuh ku huis, maka eta huis teh saeuti surat ti Allah rek dicabut. Aya nu tos huisan. Siap-siap saha nu terang ke uih ti dieu teh malaikat Ijroil tos ngantosan. Teu Bu, janten ayu. Tah ku kitu teh emut kada urang mah teh tiasa nolak ibu aduh punten. Mun tiasa nolak mah gampang. Cuk caroge teh meureun. Carogena anu teu damangna nyaros meureun ka ibu teh. Mah urang teh hayang najan geuring ripu ge teh hayang kene panjang umur. Cobalah samemeh bapa maot maneh dangdan jiga keur mimiti pisan panggih. Maneh mak dangdan menikat make minyak seungit sok ayeuna samemeh bapa maot. Pamajikanna teh dangdan da bisi permintaan terakhir. Geus geulis kakarek nyarup deui. Sok atuh Kang, ayeuna mah abdi tos dangdos. Naon hoyong akang teh? Syukur aya maneh geus geulis mah. Sanu nyaho maneh teh leuwih dipika bogoh ku Ijroil. Jadi maneh nu dicokoti heula. Moal tiasa gitu. Tingali pidawu Allah. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Bejakeun ku anjeun Muhammad sanyana maot anu anjeun kabur tina eta maot anjeun kabur tapi maot anu bakal ngadatangan anjeun. Itu sanes urang moal tiasa mendari pengatian. Carios nu terakhir kanggo pamungkas emut umat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nuju aya dina majelis aya saurang pemuda lebet kana majelis teu maca salam-salam acan. Kek we ka dina majelis teu maca salam teu maca naon. Eta si pemuda ningalikeun bapak-bapak ti tungtung rambut nepi ka dampal sampean diperhatikeun bari jeung gogodeg
ieu na teh naon induk kieu teh namina tarangna bari jeung kerung kitu tanda kaheranan ditingalikeun saatos tegas ditegaskeun ieu bener asa bener eta pemuda teh keluar ti majelis Nabi Sulaiman teu maca salam deui. Akhirna umat nu ditingalikeun ku eta pemuda rengse majelis naros ka Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, uninga teh tadi pemuda anu lebet ka majelis teu maca salam, pemuda nu kasep. Aya naon kitu? Eta pemuda teh datang maca salam, balik teu maca salam, datang teu maca salam, ngan merhatikeun ka ulah ti dieu ti ujung rambut tempi ka suku diperhatikeun bari jeung gogodeg. Saha cenah eta teh? Eta teh Ijroil, malaikat pencabut nyawa anu ngarupakeun pemuda anu kasep. Terus kunaon maneh eta merhatikeun kaula? Berarti sing saja anu diperhatikeun ku Ijroil berarti rek dicabut nyawa. Eta ngageter atuh harita keneh. Si jami eta, ya Nabi Allah abdi teh hayang keneh umur panjang. Terus kumaha anjeun rek nolak tina maut? Kieu we ya Nabi Allah. Anjeun gaduh kendaraan angin, kaula gaduh batu, gaduh dulur di India. Anterkeun kaula ku kendaraan angin ka India ayeuna keneh. Saur Nabi Sulaiman, "Ya, ku kami. Sok angin bawa ieu jalma ka India ayeuna keneh." Dijajabkeun ku kendaraan angin. Enjingna malaikat Ijroil sumping ka Nabi Sulaiman. "Ya Nabi Allah, uninga salira abdi kamari sumping kana majelis anjeun datang teu maca salam, uwi oge teu maca salam. Memang aya naon?" Saur Nabi Sulaiman. "Ai kaula teh diparentahkeun nyabut nyawa umat anjeun, tapi aneh sababaraha menit deui rek dicabut nyawa eta umat anjeun teh masih kena aya dina majelis. Maka ku kami diperhatikeun ieu lain jalmana. Sanggeus tegas bener ieu jalmana kaula heran mata kaluar. Saur Nabi Sulaiman kunaon make heran, lain cabut atuh nyawana di dinya. Ari geus waktuna mah puguh sababaraha menit deui rek dicabut nyawa eta umat teh masih di majelis anjeun, sedengkeun Allah marentahkeun nyabut nyawana kudu di tanah India. Anjeun kabeneran mere kendaraan angin nganterkeun eta umat anjeun teh ka India. Nepi ka India dicabut nyawana ku kami sesuai perintah Allah. Janten saha nu bade menghindari kematian. Tarik kesimpulan. Dina di Isra sareng di Mi'rajkeunana Kangjeng Rasul tong ningali ka Kangjeng Rasulna, tapi ningali ka kana kawasaan Allah. Eta nu utama. Nah Kangjeng Rasul teh kada tingali salaku naon? Wasitatul khabri nyaeta Rasul anu nyandak berita ka urang sadaya. Urang moal terang Isra jeung Mi'raj, lamun Kangjeng Rasul anu teu ngabejakeun. Wajib urang percayana kana setiap nu dipidawukeun ku Kangjeng Rasul. Tuh. Teras dina masalah abdi sok hayu urang jadi manusia sabenerna nyaeta makhluk anu kudu ngalaksanakeun kana parentah atanapi aturan Allah. Agungkeun waktu penting, makmurkeun hayu, leungitkeun kasombongan, masalah dunia tarima kumaha dipadieunan ku Allah, tong kabita ku rezeki batur, hayu akur duduluran, mudah-mudahan kero jampayun, insyaallah tiasa jiga kieu deui nya. Amin. Mudah-mudahan atuh nu tos dikaluarkeun ku ibu sadaya, mudah-mudahan sing janten kaberkahan tur nambihan rezeki. Panjang keneh ayat mana ya dai intina para ustad mah para penceramah memang saayat ge teu pernah ditamatkeun. Maksud zana supaya diondang deui engkena. Oh capek-capek kita. Nya sakali deui panginten hapunten samudaya yang kana kalapatan, mudah-mudahan aya pulungeun sasieun sabanyeureun sapertos nu diunggalkeun ti payun da geuning rumaos awak sakieu alitna elmuna ge teu sabaraha namung mudah-mudahan nedapi doa ti sadayana pidoana mudah-mudahan sim kuring tiasa ngamalkeun kana perkara nu diucapkeun leuwih ti heula ngamalkeunana tinimbang ibu-ibu sareng bapak-bapak anu ngadangukeun. Sareng mudah-mudahan urang sadaya silih saksian di akhirat jaga dina kasayan kempel ngariung dina ieu wengi supados jantel amal soleh anu ditampi monggo Allah taala. Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan aya mangfaatna lepatna mudah-mudahan Allah ngapunten anu leresna mudah-mudahan janten kasayan kang urang sadaya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibina wa syafi'ina wa karimina wa barika Allah maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'ina amin ya rabbal alamin.
Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya rabbana ilaha ya ilahana ijtama'na fi hadzal majlisi linadhkura usriya wa urija bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika barik lana fima fa'alna wa qulna wa ataqadna fi hadzal majlis waj'al sayyidatun wa khair fi yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah nun Gusti Pangeran abdi sadaya kempal ngariung dina ieu majelis abdi sadaya taya sanes nyaeta pikeun mepeling di Isra sareng di Mi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mawi sakitu mugi Gusti ngaberkahkeun naon nu diucapkeun, naon nu dipidama, naon nu ditekadkeun ku abdi sadaya di ieu majelis sareng mudah-mudahan janten ibadah tur silih saksani di antawis abdi sadaya di yaumul kiamah jaga. Wa natum bi hadzal qaryati musana bisamdani khosoh wa Indonesia amah. Falidzalika ya karim wal marzuk ahlaha birizkin halal. Ya Allah nun Gusti Pangeran abdi sadaya sajabiti eta abdi sadaya nyukuran kana ieu lembur nyata syakur ku sabe ieu lembur Sumedang khususna Indonesia dina umumna nu mawi sakitu mugi Gusti ngarezekian ka pendudukna kawan rezeki anu halal. Allahumma ja'al ijma'ana yaumal qiyamati kama zamana fi hadzal majlis bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mudah-mudahan jaga di yaumul kiamah abdi sadaya tiasa dikempalkeun ngariung sareng tatangga sapertos abdi sadaya kempal ngariung di ieu majelis kalawan kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.